Keburusan. Balik kan itu balik balik. Push kan itu balik. Dulu aing. Kalau nggak ada aing mah dicampurin ku si Bella we kada pemancingan siapa ya. Alah. Kieu Bang Bro. Naon, Bang? Kieu. Urang teh resepnya ka jiwa seni sunat teh ayeuna nu geus nanjan geus eueuh tilar di dunya ogeuna tetep we aya dina ciri teh oleh kadenge. Seperti ayeuna jenatna si Mang Utun. Nya. Si Mang Dekok. Kumaha Utun si Mang Dekok aya teh ari geus kacapian nih genah teh kadenge teh geuningan sok mawa pantun manehna teh dilagukeun teh nya maitinya. Lagu baheula aja aro. Kuwara asa teh katalah teh Utun Ukok. Tah eta Utun Ukok. Nu sok disebut teh jentrengan. Urang teu bisa ari eta mah kan aya saeutik-eutikeun ngan aya lagam eta mah urang teu bisa gitu kan hayangnya udah nurutan. Bisa hayangnya urang moal katapi moal gitu. Da lain naon oge urang teh kudu bari diajar dipetakeun sekalian. Seperti ayeuna dina lah guguyon urang gitunya. Bari sok sanajan bari hujan miripis gitu. Nah. Seperti nak kieu geuningan. Abah cenah bade ngawi cenahnya. So. Kumaha, Bah? Geus. Sok atuh kumaha? Heueuh tah kieu tah urang teh kagagasna lamun inget ka pakar seni sunat teh nya aya dina kacapian seperti ayeuna lagu-lagu pantun gitu. Kumaha? Sok ingat urang teh seblak gitu eta gunguping ke sorana nabikeun ka ngalageuna teh geuning ka ditu teh. Kumaha teh? Seperti kieu nih cangkurineun Mang Aruh manung piit. Tobat. Tobat. Disamran dede ku KPI enis. Nah, tuh urang mah sorana ku tapi kadinya. Kembae. Keun bae. Nu penting masalah ngenang we ngenang. Culangnya culang Mang Aruh teu boga duit. Culang cileung teu boga duit. Beak mah mugi kanu geulis. Juru tulis Bapak Lurah. Ibu Wiwin jadi guru. Kitu eta teh. Gelis-gelis bet dia murah. Mang Aruh. Naon? Encan kawin geus ngajuru. Parabola merenya. Parabola parawan jebol di heula nu kitu teh aya nyao. Aya hiji deui. Naon? Aya roda katanyakan. Nah lah. Aduh ampun. Da katanya akan aya roda katanyakan ketinggang ku pangkung waruh jeung Aruh. Naon? Ketinggang ku pangkung waruh. Sumang anjing. Tobat. Kembae nya. Nu penting mah hiburan. Ayana ku barakan sing horeng pada nyampeurkeun jeung Aruh. Nalah. Hese ngawal. Loba nuang jamu kulutuk nu kitu teh. Jamu kulutuk jamu batu. Geus ulah salah per atuh ngisinna mah tak gogoroakan gitu jajaran. Biasa masuk dicolok ku sabun. Heeh. Dicolok teh ada deuas sidik deuas ngabata. Tibatan hirup lah modar ku akibat teh ngawalo jeung Aruh. Heeh. Ngan sakitu we jeung Aruh lah. Nah, da molong kulantaran aya waktunya dek kaburit Lilaki nih karek 3:30 ya. Ayeuna teh. Hujannya dek kaorot, urang teh guguyon itu ini ngeus ngopi pisang, ngopi tahu, jahe merah. Alah. Heeh. Jahe merah teh lain singkatan, jana mencrang lain. Eta urang bieu geus ngopi duren. Gitu. Duda eta duren oge eta teh naon singkatan. Naon? Duda keren beda make kacamata dilelepkeun ke topi. Jadi keren ketempuna jadi duren, duda keren. Bener. Ayeuna jahe merah. Naon jahe merah? Jadi jana mencrang. Jahe merah teh janda mencrang. Sapertina kieu. Naon tah, Bah? Lain batok, tapi ieu taneuh. Oh gitu. Diplakan tangkal euring. Urang teh najan gede teh si awewe teh lain monto. Tapi reuneuh. Abah mus ya engke na bakal boga gumuli. Oh, Bah.